warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke Masjid Miftahul Khair, Masjid Jami di Ciwaluran. Saya rencananya mau silaturahmi ke masyarakat karena sudah lama belum berkunjung. Ayo kita langsung masuk ke dalam aja. Sehat uang nih tahu dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad aujaba alaina bihifdi salatil maktubah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa'lamu annal jannata u'iddat lil muttaqin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidalik. Langkung tibayun puji syukur sumangga urang sanggakeun ka zat Allah Rabbul Ghafur. Sholawat oge kali salamna pamudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam buktosna habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan aosan sholawat nuku urang di aos neme sok sanaos sakali. Mudah-mudahan janten sababiah urang sadayana kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala disertai suatu saat di alam kiamah. Mudah-mudahan urang digandeng ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga urang sadayana kenging syafaatul udma malah mandar. Mudah-mudahan urang dijantenkeun tatanggina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
amin ya robbal anu kusim abdi dipihormat pun raka akang Kang Abdul Yamin di dieu oge anu kusim abdi dipihormat akang Odik anu sami-sami kusim abdi dipihormat pun guru Ece Yen oge akang sok sanaos ayeuna teu aya akang tinangtos nuju repot dilane nuju pembangunan urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan pondok pesantren pembangunanna mudah-mudahan digampilkeun milik rezekina sehingga cita-cita urang sadayana wabil khusus cita-cita akang sakulawargi dihanap di itu adaud dausuk mudah-mudahan disampaikan cita-citana ku Allah Subhanahu wa taala kalayan dipasihan kasobaran tinangtos nyepeng pasantren sapertoskeun nyepeng ruhak di cepeng panas diecageun parem tapi ku urang-urang doakeun urang sebagai muhibbin sebagai pecinta pesantren sebagai anu taat ka guru urang sadayana mudah-mudahan guru-guru urang sadayana di Malabar dipasihan kasobaran oge dipasihan kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin oge teu hilap ka Bapak RT anu sami-sami rawuh hadir aya teh Pak RT na ieu teh ya alhamdulillahnya mojok sigah nama ieu teh Pak RT teh sok sanaos teu aya hormat abdi tetep ka Pak RT oge kasadayana masyarakat wabil khusus ka ibu-ibu hajah anu sami-sami di dieu ngarojong kana memperjuangkeun agama Allah aya nu mawi abdi dongkap ka dieu tinangtos ad-du'a'u saiful mukmini doa teh eta teh adalah senjata nu paling ampuh kanggo jalmi anu beriman ka Gusti Allah nu mawi sakitu abdi nyuhunkeun bantos doa ti sadayana karasan abdi oge nuju sami nuju ngawitan pembangunan pondok pesantren di Mangkubumi nyuhunkeun mudah-mudahan dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu anu dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala ayeuna urang hirup kumelenah di alam dunia ku Allah dipaparin hate teh ku Allah dinamian kolbu ari kolbu teh hartos namah bulak-balik sumia bil qalbi litaqallubi dinamian eta manah ku nami kolbu karena gampil bulak-balik namana ayeuna manah urang tiasa tetapi kadang-kadang detik engke mah janten be ayeuna urang taat ka Gusti Allah tapi naudzubillah mungkin suatu saat mah kupur ka Gusti Allah eta nu kedah dijaga Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa anta tawaffana aliman wa taubah urang teh ayeuna mah netepan urang teh ayeuna mah salasaan ka masjid jumatan ka masjid tapi naudzubillah boa-boa suatu saat mah urang maot dina kaayaan kupur naudzubillah min dalik eta nu ku urang kedah dijagi ti ayeuna naon nu kurang kada dijagi istiqamatul qalbi ala rabbih mancegeun hate supaya urang tetap teguh kana jalan Allah Subhanahu wa taala urang teu kenging kaganggu ku kaayaan zaman enggal keneh waktos kamari masjid ditutup jalmi berjamaah teu kenging enggal keneh waktos kamari anu biasana sataun sakali Idul Adha nganggo kurban di Tangerang mah teu kenging kurban di lokasi abdi mah sehingga abdi ngajengkeun langsung sekumpul masyarakat sadayana wayahna tanda tangan sararea persetujuan untuk mengadakan kurban apabila suatu saat nanti ada satgas dari Satpol PP contohna meriksa bahwa ini adalah melanggar peraturan kita semua akan dibui kalian semua harus bersedia sedia Pak Ustadz sok tanda tangan ayeuna mah tanda tangan 40 warga tah ketentuan ayeuna ngayakeun kurban disetujui ku sadaya masyarakat akhirnya ketika aya satgas ningalikeun tanda tangan teu wantuneun nyarek kurban di urang mah aman di dieu mah netepan berjamaah masih keneh rapet teu kudu make masker-maskeran aya corona ge di urang da aya corona mau kur batuk-batuk nyium cenah geus teu kacium asin sok cengan cium duit masih keneh ka amun lain atuh eta mah ari masih keneh ka amun duit mah lain corona eta mah kolorna eta mah inget teh kana kolor bapakna we kitu teh nya mun balik pagawean teh dicokot kolorna diteang aya duit tantap penyakit kolorna eta mah ari asin teh ka amu ari duit 100.000 ka amu licik teh irung teh pilihan kitu mah urang percanten bahkan saur Kangjeng Rasul 100 tahun sakali mah bakal dongkap panyawat anu sesah lanongna memang laras ayat di Kangjeng Rasulullah na cuman urang kumaha ngantisipasina ayeuna aya nu batuk henteu diusir teh ti masjid sok usir lamun diusir
ngusir nu batuk ti masjid jame ieu. Wah bahaya Kang Yamin pangheulana nyodorkeun bedog. Saha nu ngusirna? Leres teu? Jalmi bade mayunan Allah, jalmi bade ngadeuketan Allah, jalmi bade ngajemput rahmat Allah, jalmi bade ngajemput ridho Allah, dicaram sok teu nyeri hate kumaha. Nu mawi ibu syukuran alhamdulillah ibu mah calik di kampung tebih tina berita naon-naon. Di kota mah atos dipersulit segala rupiah oge dina perkawis ibadah teh. Mung mudah-mudahan urang ngadua ka Gusti Allah, urang teh da ulah keheul ka pemimpin. Sabab urang mah buntut, ari buntut mah kumaha hulu, keuneh kumaha-kumaha ge tuturkeun. Ngan tugas urang hiji, teu aya tugas anu paling penting kanggo pribadi urang, iwati kumaha carana supaya urang lebih deuheus ka Gusti Allah eta. Urang mah fokus ka Gusti Allah, perbaiki nilai ibadah urang ka Gusti Allah. Kumaha na wae tu teh? Ya Allah, pasihan abdi rezeki supados abdi tiasa khusyuk ka Gusti Allah. Sanes artos hungkul rezeki teh. Khusyuk dina ibadah rezeki ti Allah. Sabab jalmi sesah yang khusyuk ka Gusti Allah. Memeh tepan teh sok pancekeun Gusti, rezekian abdi khusyuk supados abdi tiasa khusyuk netepan ka Gusti Allah. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Allahu akbar nyuhunkeun heula. Supados ditebihkeun tina setan waswas. A'udzu billahi minasyaitonil waswas. Kadang-kadang orang 4 rakaat 3 rakaat. 2 rakaat ataupun 3 rakaat. Tadi tahiyat awal atah henteu. Komo kunut mah da bari nunutan. Nu mawi sateu acan depan teh Gusti tebihkeun abdi tina godaan setan waswas. Nu mawi eueuh deui ka awal, tugas urang hirup ku melenah di alam dunia. Teu aya deui supaya hate urang fokus ka Gusti Allah. Nu mawi dina prak-prakan ibadah, dina milih ilmu, nu diawalkeun sanes ilmu nahwu, nu diawalkeun sanes ilmu tasawuf, tapi nu diawalkeun dina pelajaran di pesantren adalah sing apal heula ka Gusti Allah. Nu mana Allah teh? Oh, Allah teh anu wahdaniyat. Sahiji Allah teh, nu mana sahijina Allah teh? Allah teh laisa murakabatan. Sapertikeun ayeuna ceeti, ari ceeti asa berada dia. Hiji, cing sok. Ceeti teh hiji. Cing hayang jadi ceeti kudu aya naon? Tuh mulai mikir ya ibu-ibu ya. Ameh teu tunuh. Bongana sok nunu ngeluk we. Batur seuring ngorejat teh. Hoyong janten ceti kedah aya naon? Kedah aya naon? Oh, ada bingungnya. Mangkaning pertanyaan SD teh. Ceeti hiji, tapi hayang jadi ceeti kudu aya 2 unsur. Hiji unsur roh, kedua unsur jasad. Ceeti maot rohna dicabut, eta nu ngagoler ceeti sanes. Ceeti sanes. Sanes, naon disebatna mayit. Leres? Leres teu? Atunya. Ayeuna ciati dikubur jasadna, bruk dikubur, ditalkin segala rupa marobuka. Wah, lamun dibaca lamun teh datang ka anjeun malaikat 2 munkar nakir ngaranna. Kade anjeun teh ulah reuwas, ulah segan, ulah sieun. Jawab kulisan anu pasehat. Mun nanyakeun malaikat man robuka, jawab ku anjeun teh Allahu Rabbi. Dikubur ceeti teh dijejel ti luhur teh ditinggalkeun ku sarea. Nah, ari pek teh datang ka imah teh ek tahlilan malam ka-7 ceeti. Aya teh aya ceeti dina lawang panto teh kieu. Pertarosanana eta ceeti sanes. Saha? Jurig. Kot aya nu poksang roh cenah. Ceuk saha roh? Roh mah keur fokus di alam barzah. Lamun disiksa atuh meureunana keur disiksa. Lamun lulus tina malaikat munkar nakir pertanyaan, num. Saur malaikat kan gitu. Num kanaumil arus, tidur sok sare maneh sapertikeun sarena panganten. Tibra atuh. Lamun lulus tina 5 pertanyaan mah marobuka, wa madinuka, wa makitabuka, wa manabiyuka sok.
Duh, bobo sapertikeun bobona panganten. Lulus matakna lamun malam ka-7 aya ceeti nonyol. Aing ceeti. Sanes ceeti eta teh? Tah eta jurig katanya kitu teh. Tetapi benten sareng Gusti Allah, hoyong janten Gusti Allah teu kudu ngahijikeun tina arwah jeung tina jasad. Allah teh sanes anu meunang ngarangkepkeun hoyong jadi ceeti. Jag ceeti. Kudu aya mastaka, kudu aya panangan, kudu aya patuangan, kudu aya sampean. Nah, ari pek teh suatu saat datang ceeti eueuh sirahan, ceeti sanes. Naon? Hajurik deui wae. Tarojol teh ceeti mastakana aya. Tapi kahanapna teu aya, disebatna naon? Kuyang. Leres teu? Tah hoyong jadi ceeti menang ngagabungkeun antara mastaka patuangan sampean nepikeun ka patuangan sampean jeung panangan, tetapi Allah mah hoyong janten Allah teu kudu digabungkeun tina masalah muraqabahna. Kahartos tah urang teh hayang nepikeun ka Allah teh, Ibu Allah teh hiji dina datna, terus hiji dina sifatna. Allah kasifatan ku sifat wujud kidam bako muholapat tulil awadisi. Wujudna Allah hiji, teu aya wujud Allah dua. Kudratna Allah hiji, moal aya kudrat dua. Iradatna Allah hiji, moal aya iradat dua. Tah eta disebatkeun Allah sahiji dina sifatna. Nomor katiluna Allah sahiji dina padamelanana ieu nu kurang kudu dipelajari. Ulah nepikeun kaya bahasa seuneu matak nutungkeun, peso matak ngaraheutkeun. Tuh obat matak nyageurkeun, eta mah asbab sababiyah adat, asbab adiah teh mah kabiasaan. Tapi pada buktosna mah Nabi Ibrahim dibeuleum ku seuneu tutung henteu. Nabi Ismail dipencit ku peso teu rak henteu. Eta mah balik deui kana padamelan Gusti Allah. Tah lamun tos terang urang, oh iyalah padamelan Allah anu disarengan ku kudrat iradatna. Abdi damang sanes kulantaran obat aya pangresa Gusti. Abdi nyeri patuangan Mam SG damang sanes ku SG, tapi tak ieu patekadan ieu anu kurang ku diluruskan. Kapungkur barek panen melemenyan di sisi sawah di beleuman amehna nahaonan. Ayeuna aya keneh nu kitu? Tuh aya. Alhamdulillah bebas dina kakupuran urang cuwaluran mah. Di batur mah masih keneh aya nu kitu. Arek panen nyeungeut heula lilin, nyeungeut heula menyan, sing ngebul ditiupkeun kana parena. Cenah mah sing bener, saha nu ngabenerkeun, menyan atawa Gusti Allah. Ta ieu patekadan ieu ku urang kudu dibersihkeun sehingga aya naon musibah nu terjadi ku urang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain jampe nu maot teh. Ari musibah dongkapna ti Gusti Allah tinggal uwihkeun abdi nu Gusti Allah, abdi oge bakal uwih ka Gusti. La fa'ila illallah, teu aya anu gaduh padamelan terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanggo ngalanongan kasono mah dialap cekap sakitu bae. Lo sakit anu kapihatur hapunten bilih aya kakirangan oge kalepatan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim ala sayyidina Mama Syekhi. Arsaltahu